Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun talus, nu ngajawab salam sorana meni leuleus, nu maca salam didoakeun sing loba duit. Dinger sakana duitnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis. Tabarukan fi du'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa tulinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Walhamdulillahi rabbil langkung tipayun sabadak nyanggakeun tahiyatul mubarakah. Puja anu janten panghias raga urang sanggakeun ka Allah anu Maha Kawasa, anu parantos ngadang anu pendek nepi kanu jangkung, timimiti anu pesek nepi kanu anu mana Allah Subhanahu wa taala parantos masihan mangfirang-firang kanikmatan ka urang sadayana nu karasa atawa nu teu karasana lahir katut batin tur nu utama nikmat iman sinalang Islam. Anu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngarsakeun ka urang sadayana tiasa kempeng ngariung di tempat anu mudah-mudahan kumpulna urang sadayana di tempat sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Shalawat sinareng salamna mugia salamina dilimpah curahkeun, dikocorkeun ka Nabi anu masyhur mulai ti Singapura dugi ka Cianjur, dari Saudi Arabia dugi ka Indonesia, bahkan sealam dunia Nabi anu selalu dipuji-puji jauh di mata dekat di hati. Wastana habibana wa nabiyana karim Nabi besar Muhammad anu parantos mawa umatna dari zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamiyah, dari zaman naik onta dugi ka zaman naik embim Toyota, motor Yamaha, HP Nokia, Samsung S5. Dihilap ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in, atba'u tabi'in khususna, umumna pikeun jami'il muslimin wal muslimat selaku umatna anu insyaallah taat sareng nurut kana ajarana oge mudah-mudahan urang sadayana sing ngengingkeun syafaat ujmana ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Tehilap teka kantun yang saya hormati sahibul bait sahibul hajat, nyaeta keluarga besar Bapak Lili almarhum sareng Ibu Ecin, sareng Bapak Yuda, oh Yadi kata Bapak Yadi, Bapak anu parantos mulam Kasim Abdi. Mudah-mudahan mantena urang doakeun keluarga besarna sing dipanjangkeun umurna, disehatkeun ku Allah, dipanjangkeun umurna, dibarokahkeun hajatna. Amin ya robbal. Yang saya hormati juga panganten anyar, mudah-mudahan urang doakeun panganten anyar sing dipanjangkeun umurna, sing jadi rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya robbal. Tehilap oge teka kantun yang saya hormati para kiai, para ustad, para ajengan, para guru-guru, wabil khusus yang saya hormati ustad setempat, nyata kersana Ustad Zainal Abidin dan para ustad lainnya.
anu tetiasa disebatan asma satu persatuna nanging tengirangan rasa hormat sim abdi kamarantana. Anu mudah-mudahan urang doakeun para kiai para ustad sing diparanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani sareng rohanina, dibarokahkeun ilmuna, amin ya robbal. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat, yang saya hormati aparatur pemerintah heula, Bapak RT Naya, urang doakeun mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna. Yang saya hormati juga tokoh masyarakat, bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu lucu, dicabak hipu, jika kue bolu, ibu montok piraku seueur nyatu, yang selalu tersenyum di hadapan salakina ari keur mawa duit mah. Anggar we kerta mawa duit mah cuma duit bae. Nah kitu nya punya teu. Alhamdulillah teu ngaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, nini-nini, aki-aki, murang kali sadayana anu sami-sami kusim abdi dihormati, mudah-mudahan sadayana sing dipanjangkeun umurna, ditambah-tambah milik rizkina, anu barokah hutang, anu boga bayaran, mudah-mudahan balik di dieu sing lunas kabeh. Meni tarik amina kana hutang mah. Mentah kanyahoan anu menang hutang mah tiung lagi nyara rengsul. Eta teh gede hutang. Oke, anu lagi jomblo atau lagi single, anu tacan laku mudah-mudahan di dieu sing laku kabeh. Telaku kene mangga daftar kasim abdi. Insya Allah masih muat di hati aku. Yang jomblo janganlah bersedih, janganlah galau, karena di sini ada aku yang selalu setia menunggumu. Para jamaah sadayana, perkenalkan, nama saya itu adalah Muhammad Sopandi. Ari statusna kumaha? Alhamdulillah, statusna masih jomblo happy, masih single. Jadi misalkan lamun aya parawan yang mau daftar mengisi kekosongan hati saya, silahkan untuk parawan masih halal mencintai saya, untuk nini-nini haram. Ada tak kira-kira ibu nini-nini mah kadaluarsa, kabayang kulit nage jika kameja can disetrika kere getak nini mendak pelosok di horeya nini teh geus termasuk manusia metik eta teh. Keupan model Mio metik ku sabab eueuh gigian, Vario metik ku sabab eueuh gigian, nya kitu deui nini oge metik ku sabab geus eueuh gigian. Di dia aya nini-ninina aya mana? Sorry men. Para jamaah sadayana, samemeh dilanjutkan kana ceramah sim abdi bade nores heula ka para jamaah sadayana. Jawab sing tarik, anu tengah jawab balik di dieu sing boga bisul 7. Mending ngajawab mending bisul. Sieun ku bisul mah. Lamun mungkin dina ceramah nasim abdi aya nu kasinggung, rek ngambek moal, rek pundung moal, rek ngomongkeun moal, rek balalik moal, moal balik. Para jamaah sadayana daramang teu? Alhamdulillah, eta alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, boga duit teu? Ih karunya amat aing. Para jamaah sadayana, ngaosna urang anu singkat padat supaya engkin uih menang amal cate amplop cenah. Keun da amplop mah teu penting, penting lagi jerona. Keun da eta mah jerona mah kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti eling, mun mere leutik berarti henteu gede. Maknya teh eling. Sopannya gue teh eling ka batur. Bohong ketak panitia. Besok yang gak perih. Sebab lamun ceramah yang dibayar doraka dosa. Ngan lamun manggil ngondang nu ngaji teu bayar eta leuwih dosa.
nikah teh diparentah ku Nabi, sehingga ke Nabi ngandika tanakahu tanasalu fa inni mubahin mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karawin aranjeun kabeh jeung nyieun keturunan aranjeun kabeh, maka saenyana Nabi banggaeun ningali umatna bertambah banyak jumlah kalian di hadapan umat terdahulu kelak pada hari kiamat. Jadi urang sadayana kudu karawin, ulah hirup mabujang, ulah hirup lalengohan. Sabab lamun jalma teu kawin, hirupna lalengohan, hirupna bubujangan sampai aki-aki sampai nini-nini eta teh goreng. Syararukum ajabukum, panggoreng-gorengna jalma hirup lalengohan, komo lalengohan sampai mati mah. Jeung maot nage hina jalma anu lalengohan mah. Arajilu amwatikum azabukum, panghina-hinana jalma maot ke lalengohan. Tegasna lalaki maot teu boga pamajikan, jeung awewe maot teu boga salaki. Malah ku Kangjeng Nabi mah disebut jalma miskin, lalaki teu boga pamajikan jeung awewe teu boga salaki. Anu sakumaha pidau Nabi, miskinun 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 rajulun laisa lahu imro'ah. Miskin 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 lalaki teu boga pamajikan. Nya kitu deui miskinatun 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 imro'atun laisa laha zawj. Miskin 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 awewe teu boga salaki. Jeung susahnya teu geunahna hirup bujangan teh bener teu? Kama kola Roma Irama pidang rutihi nyanyikan tong. Susahnya menjadi bujangan kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman, mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan, bujangan, kalau memang semuanya sudah mungkin, tentu lebih baik kawin. Karena bahayanya hidup sendirian, berat menahan godaan, betul. Malah cek-cacahan di kamarnya, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Jadi mending kena nikah daripada hidup bujangan, daripada hidup lalengohan mah berat, kamu gak akan kuat mending nikah saja, betul? Jangan ari nikah teh singkatana nikah nikmat karasa hadet. Cenah bejana anu kawin mah. Jeung ari nikah teh tina 3 huruf non kapha nakaha fil madinah nakaha asupana sulasi mujarrad bab katilu. Nya kitu deui nikah teh nuna di mana nikmat. Cenah bejana anu geus kawin mah nikmat. Sebab an-ni'mu na'imul urus al-wad'u wad'udurus. Ari pang nikmat-nikmat nak jadi panganten jeung pang nyeri-nyeri na panyakit nyeri huntuk. Nah sabab nak nyaruakeun panganten jeung nyeri huntuk. Sabab aya sasarua anana antara panganten jeung nyeri huntuk dina pada nyud-nyudanana. Ngan ari nyud nyeri huntuk mah teu geunah. Ari nyud panganten mah geunah cenah bejana. Mentak bunga jadi panganten mah. Ceko sidage geuningnya. Aduh senangnya penganten baru, duduk bersanding bersendau gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Nong nuka dua nikah teh kapna bimana kariha kariweuh. Kusabab lamun geus kawin geus rumah tangga pasti aya kariweuhna, betul. Tapi reueuna ge diganjar. Nu katiluna nikah teh bimana hakna bimana hajana prihatin sedih. Kusabab lamun geus kawin geus rumah tangga pasti aya sedih prihatin di mana manggih kasusah aya suka dan duka, betul. Jeung ari nikah teh kudu bener niatna. Sabab gara-gara niatna salah nikah bisa jadi haram hukumna. Seperti kawin ka awewe anu geulis tilik-tik leungit kitu teh dihareup sieup ti sawang ti tukang lenjang beunghar di inung bapana. Di mana kawin 2 bulan sudah we inung bapana maot. Di mana geus inung bapana maot hartana dicokot jeung awewena diserahkeun, tah lamun niatna kitu haram nikahna. Jadi kudu kumaha niatna? Niat nikah teh hiji seja ibadah karena Allah,
dua sejak nurut tumut kana sunnah nak Kangjeng Nabi sehingga ke Nabi ngandika an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Ari nikah teh eta sunat kaula maka saha-saha jalma anu teresep ijid nikah ewa kana sunah kaula maka eta jalma lain golongan kaula. Jeung ari tujuan nikah eta aya 3 hiji hibjun nasli ngaraksa turunan kaduana wanailul ladat mencapai nikmat ladat nu katiluna nyata ikhrajul mani allazi yadur ihtibasuhu hal lamun keluar cai mani kudu dikeluarkeun ulah ditahan-tahan sabab lamun ditahan-tahan bakal jadi penyakit. Oge selain ti eta tujuan nikah teh supaya gaduh rumah tangga anu tentrem jeung rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Rumah tangga hayang sakinah Allah ngadamal 2 hiji mawadah 2 warahmah kahiji cinta kedua kasih sayang. Mustahil rumah tangga bakal tentrem bakal sakinah lamun di rumah tanggana eueuh cinta jeung nyaah. Naon sababna cinta heula terus nyaah? Sabab cinta mah taralila betul. Sapoe 2 poe, sabulan 2 bulan, satahun 2 tahun aya bosanna. Heueuh keur anyar panganten mah masa keneh. Manggil ge my darling, I love you, you love me, I dan you palap-lap. Kadang-kadang anyar panganten mah kadang-kadang bahasanya romantis bener teu. Pamajikan ka salaki nyebutna aa, salaki ka pamajikan nyebutna teteh, aa teteh, ayah ibu, mama papa, mami papi, ami api, mih bihun sakalian. Nah ari geus leungit cintana anu tadina manggilna I love you mama papa jadi ganti maneh. Bapak maneh indung maneh. Ganti deui ka ditu jadi sia. Indung sia bapak sia. Komo ka dituna beuki parah mayokan ka salaki teh, mayokan ka pamajikan, nyebut ka pamajikanna si rorombeheun. Nyebut ka salakina si hamseur. Salaki keur nonton bola teu sengaja ku pamajikanna teh kalayak sukuna. Atuh ngadat salakina. Cek salakina teh rek ka mana si rorombeheun. Sugan teu neuk suku aing kalayak. Ditembalan ku pamajikanna teh arek ka dieu sa teh hamseur. Oge kadang-kadang sok aya nyebut ngaran ka salaki nyebut ngaran ka pamajikan betul nyebut ka pamajikanna si itok contoh ieu digarohan ku salakina tetok dia tok pangkrokeun tok ditembalan ku pamajikanna teh arek naon sia teh Uden ngitahan wae itok teh capek isuk nyeseuh hukum bangus budak mencan peuting titah nonggeng jadi kade ulah sampai nyebut ngaran ka salaki nyebut ngaran ka pamajikan komo sampai ngayokan mah nya singa nyarikeun ka hatena betul. Yeuh ibu Nabi mah enggak berani nyebut ngaran ka istrina. Nabi ka pamajikan nyebut nage enggak nyebut ngaran teu wani. Nabi ka istrina nyebut nage ya Humairah. Hei yang kemerah-merahan pipinya. Hei kembang ros beureum. Nabi ka pamajikan nyebut nage kembang ros beureum. Ibu-ibu balik ngaji di dia protes ke salakina dengi ku curi sia tah. Nabi mah ke pamajikan nyebut lagi kembang ros beureum. Ari cek salakina teh heueuh pan Nabi mah pamajikanna geulis. Ari sia meniruk sakitu. Tos kuy kulanas. Sia mah lain kembang ros beureum, kembang nyawer kotok sia mah. Keur anyar panganten mah nya kadang-kadang lamun pamajikan keur tuang eta ngahuapkeun sangu meni sagede leuncak. Daerah teh atuh sini sebut gembul. Ari beres dahar teh daredeg buru-buru lompat ka dapur. Ari sugan teh rek kumbah, ari pek teh nyokot bubuk sangu dahar deui di dapur. Anu tadina ngahuapkeun sangu sagede leuncak, ayeuna mah sakali ngahuapkeun sangu sagede endog soang. Paingan atuh awewe sok gede taina nya. Nya kitu deui salakina. Ari keur anyar panganten mah da masih cinta teh ya atuh. Hayang hidup ge ditahan-tahan. Nepikeun halis teh peang nahan hidup. Daerah itu tarupan pamajikan atuh. Hayang hidup teh daredeg buburu lompat ka WC. Dibujurna dicimet sabulah cewas. Nah ari geus leungit cintana ibu. Anu tadina hidup ditahan-tahan. Ayeuna pak gebleu we. Pak beleduk deui. Malah diasong-asongkeun ka pamajikan. Dia siodah ya balacan aing rek meledug. Hitu ditembakkeun ka pamajikan. Atuh cek pamajikan
Jangan teh siapa jusnya. Isep teh hitut aing. Sebab hitut ge aing mah rupa-rupa ibu. Lain balon wae anu mah rupa-rupa teh, hitut ge rupa-rupa ieu mah. Ari hitut eta kabagi 4 bagian. Kahiji pusa, kadua puswah, katilu puset, kaopat birot. Ngaji teh atuh nyaho-nyaho hitut aya 4. Nu kahiji nyaeta pusa. Ari hitut pusa mah hitut anu eueuh soraan. Sorana teh tasi ngayang nyaho hitut jahat teh nu kitu. Sebab hitut anu eueuh soraan teh bau malekbek. Loba jelema alarongkek gara-gara ngambah hitut kitu. Jeung jelema hitut anu eueuh soraan teh teu kanyahoan. Batur mah ribut ngan hitut. Anu hitut mah cicing we. Nu kaduana nyata puswah. Ari hitut puswah mah hitut sedang. Sarana teh tut. Biasana hitut kitu mah tempat baunya. Nu katiluna nyata puset. Ari hitut puset mah hitut leutik pisan. Sarana teh tut tut. Terus langsung motornya. Biasana mun hitut kitu mah ada bau tapi teu bau teuing. Nu kaopatna nyata dirot. Ari hitut dirot mah hitut badag. Sorana ge pakeblug. Onder dirot mah. Biasana mun hitut badag mah tara baunya. Lamun teu kaluar-kaluar ting bukurna eta ge. Oge keur anyar panganten mah kadang-kadang ngomong ge dicadel-cadel betul. Nyebut pancing lesot ge encing ucot. Ditinggalkeun ku salaki oge sakedeum. Kahana hae. Kahana hae numet ka mana wae ge. Bade bobona acul apana amak. Ari cik salaki teh ari sia ngomong naon aing teu ngarti. Ari bobona kasur apana samak meureunang kitu cik urang mah. Aya pamajikan jeung salaki leumpang duduaan. Pamajikan sukuna ti Tajung geblug labuh ngomongna dicadelkeun. Ebis. Atuh atuh salakina mimiluan cadel. Kang dicocoreungit hari teh mah plok pangnepakeun. Kang rieu dibere oskadon da hari teh masih cinta. Nah ari geus leungit cintana anu tadina labuh ebis ka mana kera bolor teh. Dicocoreungit tampiling ku sia. Rieu modar. Lamun geus leungit cintana anu bakal awet mah nyaah betul. Salaki nyaah ka pamajikan. Nya kitu deui pamajikan nyaah ka salaki. Panggelo-gelona salaki anu teh nyaah ka pamajikan. Sebenarnya capek jadi awewe teh benar teu? Ti beurang nyambel, ti peuting diganjel. Ti beurang nutu, ti peuting ditutu. Ti beurang masak, ti peuting dipurak. Komo geus boga anak mah ngurus budaknya capek betul. Leuheung anak mah hiji 2 3 mah. Ieu mah nepi ka aya 11 12 na. Salosin boga budak teh. Saking getol bapana nyen wae budak. Dalamun gudang isuk teh meuni rame kos di Puskesmas. Leuheung anakna calager mah ieu mah gararing budak teh. Nu gede TBC, nu leutik cacingan, nu awewe disulan, nu lalaki nyeri beuteung. Aya pamajikan keur ngeunah-ngeunah dahar bareng salaki budakna modal. Ari bapana mah ngambek, "Wadah tu budak modal." Nu kencang ngeupel tai, nu katuhu ngeupel sangu. Rek nyalungkeun tai ngahuapkeun sangu meuni pahili eta indungna. Ari sangu dialungkeun, ari tai diwewengkeun dibuapkeun ka budak. Atuh ceuk budak teh mama ieu mah lain sangu, ieu mah tai. Keuhakan ku sia. Komo lamun ngajuru sok mantuan tara salakina. Sugan mantuan ngaheujeuna. Henteu puguh. Mantuannya doang si eta mah. Lamun aya salaki nyaah ka pamajikan, pamajikan ngajuru rek mantuan. Pamajikan ngaheujeun salaki milu ngaheujeun. Pamajikan ngajerit salaki milu ngajerit. Gubrag we pamajikan ngajuru, salak borojol we salaki ge modal. Tapi meskipun awewe pamajikan capek, tapi pamajikan selalu bungah karena salakina nyaahnan betul. Sebab bungahna awewe teh, bungahna pamajikan teh hiji imah pageuh, baju weuteuh, dahar seubeuh, satahun sakali selalu reuneuh, sebab unggal peuting heureuyeun. Betul? Mata kade panganten anyar begitu datang malam spesial teh
baca heula doana. Usir setan supaya teu miluan betul. Pirang bara atuh awake make minyak seungit, balurkeun semprotkeun. Terus pirang bara atuh baju ge make nu alus. Ieu mah kumaha arek nitak budak teh bajuna balolong, awakna bau japuh. Behana ge geus ditangsel ku panitih. Begitu salaki rek make teh ngagoak, wadaw. Salaki kacolok ku panitih. Terus pirang bara atuh kamar percetakan teh rapihkeun, guling kiri kanan pasang, bantal pasang. Ieu mah kumaha kamar percetakan teh meuni balatak, meuni bau 7 rupa. Kuduna kamar percetakan teh sing seungit. Make minyak seungit balurkeun semprotkeun. Eueuh minyak seungit atuh minyak-minyak mayit balurkeun. Paling ceuk salaki teh hees teh asa jeung mayit we. Teu boga-boga teh atuh minyak kayu putih balurkeun. Paling ceuk salaki teh hees teh asa jeung orok unggal peuting. Ieu mah kumaha anak rek soleh. Kamar percetakan teh meuni siga WC. Belah dieu pinuh ku seusehaneun saminggu. Belah dieu ompol budak. Belah dia tai bapakna. Tungtungna salah tuding. Ceuk salakina teh kunaon ieu teh rada seuseut rada ngaderetet kieu. Nyalahkeun ka pamajikan, ceuk pamajikanna teh gara-gara maneh pan nginum heula ku Bima. Padahal mah lain ngaderetet, lain seuseut ngaderetet ku Bima, si horeng sempak salaki milu asup. Lamun kitu soleh moal budakna. Soleh moal. Manta kade tarbiyatul aulad qoblal wiladah, didik anak sampai lahir. Kartos alhamdulillah kata alhamdulillah. Teruskan capek teh saat ini capek manuh cina. Sebelum dilanjutkan, nantikan setelah pesan berikut ini. Tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, itu tandanya Anda kurang cairan. Silahkan leut cairna terlebih dahulu. Wios lah wios. Lanjut. Beda ya oke lah kalau begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lamun orang sadayana parantos nikah, kade ulah poho kana ibadah. Kade ibadah teh ulah belang bentong. Sakapeung salat, sakapeung tara. Aya daek salat sakali saminggu teu salat. Aya daek salat saminggu sabulan teu salat. Aya daek salat hayang katingali ku batur. Hayang ka aksi ku batur. Hayang disebut jalma rajin, jalma getol. Tegasna amal ibadah nanti henteu kana Allah. Ibadah nanti kena jelema nyata riak teh. Ari riak teh bakal ngarusak kana amal urang. Jadi riak teh kudu cegah. Sebab cek hiji kaul mah jantaing amalna alus, ibadahna 70 tahun teu dipake doraka sama sekalipun, tetep bakal hancur amal ibadahna anu 70 tahun teh ku sabab riak. Jadi kuduna amal ibadah teh kudu kana Allah. Anu mana dina hadis, man kana fi amalillah fa Allahu fi amalih. Sing sajalma amal karena Allah, maka Allah bakal ngabayar. Ieu mah kumaha? Salat di sisi jendela hayang katingali ku batur. Teu kungsi lila aya cewek geulis lewat. Eta maca bismillah ngadak-ngadak kori. Teu bisa kori dihejen-hejenkeun. Ceuk cewek teh sigan gelo jelema teh. Rek salat apa rek kori? Tah jadi ulah sampai nepi ka kitu amal ibadah teh kudu karena Allah. Lamun urang amal ibadah karena Allah, insya Allah bakal ngabayar. Terutama ka para pemuda, pemudi, santriawan, santriawati, kade ibadah zaman ayeuna ke zaman now. Geus loba gogoda anak, betul. Jeung teuing teu salat, yang penting mah pacebokan. Jeung teuing teu ngaji, yang penting mah BBM-an. Jeung teuing teu maca Quran, yang penting mah WA-an. Sabab geus loba godaan zaman ayeuna mah orang-orang kafir semakin maju untuk menghancurkan generasi muda. Zaman geus serba modern, sok tingali ngahurungkeun seuneu ayeuna mah tinggal cetrek dina gas, betul. Ngahurungkeun TV ayeuna mah ku remote. Ngahurungkeun radio ku remote, ngahurungkeun CD ku remote. Sugan engke tahun 2030 muka kutang jeung cangcut ku remote.
Mana hayang meuli remote nagenya. Jeung teknologi zaman ayeuna semakin maju semakin canggih. HP beuki ka dieu tambah alus. HP naon anu eueuh? Ayeuna mah HP sagala rupa aya betul. HP Android, iPhone, Apple, jeruk mangga kecil rambutan. Oke Samsung, Vivo, Oppo berikut topo anu di dapur ge aya. Karena naon teknologi semakin maju semakin canggih, HP beuki ka dieu tambah alus. Karena kecanggihan orang-orang kafir rek ngancurkeun kana umat Islam ku elektronik anu dijarieun ku maranehanana. Sehingga anak muda barudak ayeuna terlena resep kana teknologi anu canggih jeung poe ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu dibaca lain di Al-Qur'an. Naon atuh nu dibacana? Status Facebook, BBM, WA, Instagram, Twitter kadituna lalieur. Ayeuna mah barudak loba kene nyekel HP, loba kene nyekel Quran. Loba kene nyekel HP. Zaman sekarang mah tanpa HP hidup ini terasa bete benar teu. Andaikan kalian tahu ulama-ulama zaman dulu tanpa Al-Quran hidup ini terasa bete. Zaman sekarang tanpa HP hidup ini terasa galau. Andaikan kalian tahu ulama-ulama zaman dulu tanpa Al-Quran hidup ini terasa galau. Zaman sekarang tanpa HP hidup ini terasa sepi. Andaikan kalian tahu ulama-ulama zaman dulu tanpa Al-Quran hidup ini terasa sepi. Zaman sekarang kemana-mana, kesana kesini selalu bawa HP. Berikut mau modal mau HP dan bikin status bad way atau ngising. Ulah serius ya mikir. Jika tukar modal mah mending mau HP rek di-update gitu. Dan andaikan kalian tahu ulama-ulama zaman dulu kemana-mana, kesana kesini selalu bawa Al-Quran. Zaman sekarang mau tidur selalu baca status di HP dan bikin status OTW meler. Dan andaikan kalian tahu ulama-ulama zaman dulu mau tidur selalu baca Al-Qur'an. Jadi jelas zaman sekarang dengan zaman dulu beda betul. Lamun Al-Quran geus dilupakeun, Al-Quran teu dibaca jeung Facebook, BBM, WA, Instagram anu dibacana mangka nyeselna di mana? Di akhirat. Nyeselna geus maut, nyeselna di jero kubur. Hanya kalma paneuri. Di mana-mana lagi hanya kalma pasti datangna paneuri. Can aya bejana hanya kal datangna ti heula. Lamun aya jalma hanya kal ti heula bawa ka di jalawana urang cekek bareng-bareng. Malah saur pun guru mah HP teh leutik bungkeulna hampang bisa dibawa ke mana-mana, tapi di akhirat bakal ngaberatkeun. Ku sabab dina HP segala aya dipuat. Permainan aya, bioskop aya, dangdut aya, film aya. Berikut film anu ngarojuk liang orok oge aya. Aya nama lain ku ulah nurutkeun teknologi, tapi usahakeun teknologi seperti HP dipake dina bidang anu tepat, jang kepentingan, jang kebutuhan. Ulah sok muka nu teu pararuguh ke mana karepna. Nonton video nu teu ecreg-ecreg gadituna bisa ngahudangkeun syahwat. Asup kana bah Google bah curhat dong. Diketik di handapna teh segitiga pengaman cangcut bolong. Barijil gambar nate ning aya namanya. Gemar coocah keur nonggeng 1 jam saja. Kade ulah sampai nepi ka kitu. Aya nama rek bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, karyawan-karyawati, siswa-siswi, nini-nini, aki-aki baroga HP betul. Ku HP ancur budak ayeuna kana ngaji, kana salat embung betul. Pagaweana tingan eksis, update status jeung foto-foto. Jeung awewe oge aya mah lamun dipoto rata-ratanya sok miring jeung elo letahna teh. Kosna mainana DLO, dagang letah online. Berikut aki-aki nini-nini areka sawah selfie dulu eksis heula. Foto-foto berdua make tongsis. Naon tongsis teh? Tongkat eksis. Tongsis teh kabali neangan gantar. Gantar eueuh terpaksa gagang pacul di tongsisna. Geus foto-foto update status cek si aki OTW macul. Ari sini nih mah update statusna rada gaul, by the way OTW ngarambet. Mentak boga HP teh jang kebutuhan, bukan untuk gaya. Lamun boga HP jang gaya moal bener. HP mahal lah rega 7 jut, tapi ulpulsan mah jang naon. Mending
maning HP murah pulsana loba. Ieu mah HP alus dipake nelpon ngan minta hampura kadang teh. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk panggilan ini. Silahkan isi ulang kembali. Turut berduka ngadengan lagi. Kira-kira milih anu mana ibu? Maning HP mahal Allah pulsaan, maning HP murah pulsana loba. Jawab sing tarik milih mana? Nu alus mah dua nana atuh sateh. Hayang salamet macakur. Hayang salamet macakur. Jangan pagi, siang, sore dan malam hanya sekedar selfie. Ieu mah selfie jeung selfie ulah pagawean embek ngajuru di video. Kade ulah ngorek HP we kudu daek ngaj. Kudu daek macakur. Kudu daek sal. Di dieu masjidna sok pinuh tara dipake salat berjamaah. Kade beusingna di dieu masjidna kosong tara dipake salat berjamaah gampang. Jadi aya RT-na aya. Mangkat ka toko material, meuli papan jeung cat. Tulis dina papana masjid ini dijual. Lamun aya jalma ngambek masjidna dijual, gampang tinggal ngabarikeun. Masjid di alus-alus tapi tara dipake salat berjamaah daripada kosong mending jual jieun lapangan futsal. Kira-kira kartos. Alhamdulillah. Terus jeung orang-orang kafir ngancurkeun umat Islam teh kadang mah teu karasa jeung teu kapikir ku barudak zaman ayeuna. Nyaeta ngancurkeun generasi pemuda-pemudi di antarana ku busana-busana kafir, ku pakaian-pakaian kafir. Sebab di zaman ayeuna geus kieu zaman now. Orang-orang kafir nyieun bajuna teu beres, nyieun baju anu kurang bahan, katingali kelekna, katingali bujalna, cenah mah model. Padahal mah tertutup aurat. Naon make baju ge tapi tertutup aurat mah percuma, betul? Seperti awewena cabe-cabean, lalakina terong-terongan, kadituna terong dicabein. Lamun terong geus dicabein bahaya, kadituna bisa jadi es cendol di kalapaan. Nah jendol teu aya bapaan. Lamun urang ningali ku kayaan zaman ayeuna, loba pisan barudak anu geus leungit ka erana. Loba barudak ayeuna hirup ku sayawan, sek bebas di mana-mana neangan tempat anu sepi supaya mojok nuduaan. Betul? Barudak zaman ayeuna geus leungit sifat erana, lamun meraki calana papondok-pondok makena. Betul? Para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung harimna, bari nembongkeun ping-pingna, da make kolor akina. Ibu-ibu zaman ayeuna make kolor salakina, bari nongkrong di warungna, ngajojore salakina. Betul? Mun salaki teu boga duit, kasalaki cawat ciwit, dangge jeung cabe rawit, kasalaki nganggap berit. Mun salaki duitna tabal, kasalaki sunggal senggol, dangge jeung lauk tongkol, ngabibita sayangkeun. Adab sesut kasetna. Jadi zaman ayeuna mah katingali orang teh sudah jadi tradisi, geus teu boga ka era. Sedangkan ari era teh eta sebagian dari iman. Anu mana dina hadis al haya'u minal iman. Ari isin ari era atas bagian dari iman. Jadi lamun aya jalma rek lalaki rek awewe teu era jeung teu isin katingali oratna eta teh ciri jalma geus teu berakhlak. Tapi di dieu mah alhamdulillah bapak-bapana ibu-ibuna bararumi nyata tertutup auratna di dieu mah. Deui balik di dieu mah. Sebab orat anu bakal dihukuman sataranjang mungkin dina kieu mah aya 3. Hiji benar-benar sataranjang teu make baju sama sekali. Nu kaduana nyata make baju mah ngan kurang bahan. Seperti make baju lekmong, sekwilda, singkatan sekitar wilayah dada. Nu katiluna nyata make baju mah ngan ipis baju teh. Katingali bentuk tubuhna, nu begang katingali begangna,
nu gendut katingali gendutna, nu sedang katingali sedangna, berikut aki-aki ningali nu kitu mah teu kicep-kicep. Berarti normal kene eta aki-akinya. Lain normal si elor. Ari ngaji di masjid nundutan wae di adu jeung tihang. Nari ningali BMW body montok wow. Moto si aki mah. Nyebut nama terasa ke orang kafir, nyebutkan terasa ke orang kafir, tapi ari pakaian-pakaian orang kafir di para laki. Kahandapna make rokal, naon brokal? Androk sajengkal. Atawa ini masuk disebut rok mini. Rok mini tel yang orok tepati buni. Kadang mah androk adina dipapake ku lanceukna, atuh katingali ping-pingna. Leuh, ping-pingna ari alus mah. Ieu mah meni loba makam dereded. Pinuh ku tapak cenang, rimbil ku kutil. Berikut nini ayeuna mah make legging. Dina bujurna gambarna Hello Kitty. Bajuna merecet percis katinggalina teh kus bancet renang. Terus kalau warna make lekmong, kelek katemong. Leung keleknya ari sengit mah, ieu mah kaambet teh pelenghir. Bau payang basi. Asal mengetah kelek. Uyuhan atuh kelekna teh teu weuheun nyerek sona ya. Kahandapna make jalmong, bujal katemong. Leung orang India mah alalus bujalna nya. Ieu mah orang lembur, codah ceedoh. Dipiluan make jalmong. Bujalna katemong teh percis ku sumber tua pinu kudaki. Uyuhan atuh tara dikumbahnya. Kahandapna make mekmong. Ulah dibahas eta mah. Bahaya. Sebab abdi ge teh can ngalaman keadaan eta mah. Geus Allah jerating bahaya BC. Belum cukup umur. Padahal make baju nu kitu teh secara tidak langsung rek ngecipkeun kana akhlakna umat Islam betul. Hiber angin barat pindah kana buuk barudak lalaki zaman ayeuna. Diwarnaan buukna, dipikok buukna ku warna beureum, warna koneng jeung warna hejo. Percis katinggalina teh kos kue lapis rajet. Kadang-kadang bajuna ditulisan black metal. Celanana emo teh singkatan ece modal. Celana di bolongan pas loba tuurna. Leung tuurna ari alus mah imah hideung. Tapak labuh dina ayunan. Kadang-kadang budak warna zaman ayeuna geus beuki parah. Irungna ditenuk, ceulina diampingan, awak ditato. Leung tatona anu sararem, gambar oroyna galanggir. Ieu mah aya make tato gambar mandila kelakian. Gambar hayam kendogan. Ari modal di kebon sampe. Disamperkeun ku soang kabur. Maknya we pirakunya black metal sin ku soang. Digengereuhkeun ku indungna ari sia teh naonan eta penampilan di kitu-kitu memantos maneh. Kumaha ngajawabna budak ayeuna? Gaul coy. Gaul Umi gaul. Si Umi mah tinggalan zaman hari gini, tinggalan zaman. Aduh capek deh. Ditembalan ku indungna teh masalah buat lo. Coet gitulah. Batu masawat imah coet. Kadang-kadang barudak ayeuna mah ka indung ka bapak geus teu aya kasopana betul teh. Nyebut ka bapana dekap, ka indungna nyokap, ka ninina nyokep. Balik akina nyakup. Balik ka imah sabari nyentak ka indungna, "Umi, hayang dahar atuh." Cek indungna teh hayang dahar, letak we ku tato letak. Tah jadi ulah sampai nepi ka kitu akhlak urang teh. Lamun urang sadar eta teh gara-gara naon sampai akhlak barudak ayeuna kalah merosot. Ayeuna mah barudak jauh tina agama. Kana ngaji kana salat embung, pagawena teh ngan bobogohan teteleponan jeung JJM. Jalan-jalan malam. Lamun budak kaluar ti peuting telat balik sok tanya, "Kaset geulis balik ka mana geus ka mana lain diantepkeun." Jadi ingat lamun urang hayang boga anak atau incu anu akhlakna sae, sok ajarkeun agama anu bener. Sok ajarkeun cara anu sae, lain diabur siga domba. Nama kadang-kadang tiba balik. Ari domba dicangcang supaya teu ka mana-mana, ari budak diabur. Kumaha budak oge sok cangcang ku aturan agama supaya gaduh akhlak anu sae betul. Jadi alhasil urang sadayana kudu bener-bener jaga akhlak urang. Nu tujuanna ngarah beuki kolot beuki hade, lain beuki kolot balik deui jadi ABG. Komo ka santri mah akhlak teh kudu anu sae, ngomong kudu dijaga, ulah ngomong kasar. Imah kumaha nyebut ka babaturan ge nyebut ka satu. Kapangi jeung babaturan ka mana nya ka dieu jing. Atuh jadi monyet jeung anjing. Kadi ulah sampai nepi ka kitu. Lamun tiasa mah turutan akhlakna para habaib, turuti akhlakna Kangjeng Nabi. Andaikan kalian tahu lamun urang terang Kangjeng
Kangjeng Nabi ngagaduhan akhlak anu sae, ngagaduhan akhlak anu mulia. Akhlakna Kangjeng Nabi sadayana aya 360. Anu 360 disaring jadi 60. Anu 60 disaring jadi 10, anu 10 disaring jadi 3, anu 3 dipuat dina hadis Imam Tabrani jeung Imam Baihaqi dawuhanana sing saha jalma anu ngamalkeun kana hadis anu 3 bakal diberatkeun timbangan amalna jeung bakal diasupkeun ka surga ku rahmatna Allah tanpa dihisab. Mana anu 3 teh Ibu? Hiji antu tia aman hormaka hartina sok daek mereka jalma nu korep. Jadi Kangjeng Nabi masuk daek mereka jalma anu korep beda deui jeung urang. Urang mah kan korep mah tara merenya. Kadang-kadang mereka dipilihan, nu korep mah tara bere-bere acan betul. Nu kaduana nyata antafu aman jalma ka hartina sok ngahampura ka jalma anu jolim. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun dijolim ku jalma sok ngahampura tara dendam. Beda deui jeung urang. Urang masuk dendaman betul. Dijolim ku jalma sok tara ngahampura betul. Muka tiluna anta silaman kotaka artina sok napungkeun silaturahmi ka jalma anu megatkeun silaturahmi. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun aya jalma megatkeun silaturahmi tapi ku Kangjeng Nabi disambungkeun deui silaturahmina. Malah aya hiji lalaki anu hoyong menterang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi naroskeun ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, abdi hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi. Saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaula terang taroskeun ka Sayyidina Umar anu leuwih terang. Tuluy eta lalaki teh naroskeun deui ka Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, abdi hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi. Nya kitu deui saur Sayyidina Umar kaula terang taroskeun ka Sayyidina Utsman anu leuwih terang. Tuluy eta lalaki teh naroskeun deui ka Sayyidina Utsman, ya Sayyidina Utsman, abdi hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi. Nya kitu deui saur Sayyidina Utsman kaula terang taroskeun ka Sayyidina Ali anu leuwih terang. Tuluy eta lalaki teh akhirna naroskeun ka Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, abdi hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi. Kusabab Sayyidina Ali lawangna ilmu, ana Madinatul Ilmi wa ali babuha. Daun Rasul kaula gudangna ilmu Sayyidina Ali lawangna. Kusabab Sayyidina Ali lawangna ilmu, ku Sayyidina Ali dijawab, anjeun hoyong terang sakumaha akhlakna Kangjeng Nabi. Andaikan lamun ieu bumi jeung langit dijieun bukuna, jeung sakabeh tatangkala nu aya di bumi dijieun penahna, jeung sakabeh cai lautan nu aya di bumi dijieun mangsina, jeung nuliskeun akhlakna Kangjeng Nabi, moal katuliskeun sadayana akhlakna Kangjeng Nabi banding ku seueur-seueurna akhlakna Kangjeng Nabi. Subhan. Teruskan. Cara teh. Benar lanjut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oke, orang hidup di zaman ayeuna orang kudu hati-hati. Kunaon sababna? Orang-orang kafir Yahudi jeung Nasrani ngancurkeun Islam teh nyaeta melalui film. Urang kudu sadar jeung kudu waspada. Cara maranehanana ngancurkeun umat Islam ku ditayangkeunana film-film nu teu pantes. Film-film cabul, film-film porno di tiap-tiap bioskop, di tiap-tiap film. Komo eta si Yahudi jeung Nasrani meuni bisaan neangan waktuna teh. Rek salat Jumaah kalah ditayangkeun film India. Atuh India teh lamun awewena geus joget masyaallah eta bujal jeung susu geus simburi nyanyi. Nya kitu deui rek salat maghrib jeung pangajian di masjid kalah ditayangkeun film anu rame atuh budak teh jadi ka masjidna, indung bapana teh jadi ka pangajianana. Indungna lainna ngageungeurkeun, lainna maruban kana tipina kalah sarwana perebut remote ti imah, betul. Kadang-kadang budakna dijurungkeun ti ngaji, ari indung bapana nonton TV. Ka budak manita ngaji, indungna mah nonton TV. Bapana nya kitu deui, kana ngaji teu beuki. Mun disamper pengajian, alasan nyeri sampean, teu cara kana hiburan, jauh ge kukurusukan. Betul. Lamun aya artis goyang, jauh-jauh ge diteang, masjid musala carencang, tiluan ge ejeung tihang. Betul. Baheula mah ibu
lamun urang ngaliwat ka unggal imah anu kadenge teh suara budak anu keur diajar ngaji ku indungna bak jabar bapak sin JRC ya jabar ya bapak sia atuh cek indungna teh heuh bapak sia tanah duit ka aing tapi ayeuna mah kumaha ayeuna mah lamun urang ngaliwat ka unggal imah anu kadenge teh suara dangdut kadang-kadang indungna keur ngais anakna dinyanyikeun ku lagu dangdut sakitnya tuh di sini di dalam hatiku budak geus eutik paeh atuh garingan wae pan diajarkeun lagi sakit enggak sakit sia terus modar budak ceurik lain dibacakeun shalawat kalau dibacakeun dangdut kemana ku harus mencari kemana gelo nepi ka gede eta budak atuh nyasa buae dengan alamat palsu mending bacaan sholawat berkah ku sholawat mah budak ceurik bacakeun sholawat sallatullah salam ala taha rasulillah sallatullah salamullah ala yasin habibillah budak ceurik kene ganti di sholawatana lakum busyara ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'adain inayati fas tajabtum wa badaratum ilal fananil jajiri budak cari kena ganti di selawatana kamarun sidanan nabi kamarun ternyata ditinggali budak masih kena cerik teke ari geus terapet-apet teuing mah oge ayeuna mah lamun urang ngaliwat ka unggal imah anu kadenge teh sinetron dunia terbalik sinetron anak langit ngan aing bingung ka sinetron anak langit iraha langit ngajuruna coba make anak langit betul teruskan kita teruskan biasana di dia pangaosan nepi ka jam baraha hah jam 12 alhamdulillah nepi ka jam baraha deui jam 3 alhamdulillah berarti di rumah ahlinga ngawadul sia maknya ngaji nepi ka jam 3 sarua we mainan ka kiai eta mah nya lanjut saya dikde hadirin jamaah rahimakumullah orang-orang kafir ayeuna nyerang pemuda-pemudi penerus agama Islam ku mangrupa dahareun jeung inuman nyaeta ku obatan-obatan terlarang ku minum-minuman terlarang anu sok disebut narkoba jeung arak ieu lain hal anu aneh deui tapi geus ngajadikeun kabanggaan ti mimiti mahasiswa barudak SMP SMA bahkan anu leuwih ngahawatirkeun hal ieu geus kena ka barudak-barudak SD anu calik di bangku sekolah dasar bahkan sampai beredar permen-permen anu mengandung narkoba sehingga barudak mengkonsumsi narkoba betul ieu kadaharan jeung inuman anu ngahaja disebarluaskeun ku orang-orang kafir Yahudi jeung Nasrani lain di kota-kota besar unggul tapi geus asup ka pelosok-pelosok kampung geus asup ka desa-desa betul ku sababi zaman now ieu anak mudana geus hancur gara-gara geus kenal jeung Mirasantika teh adik kandungna narkoba bapana Homar bin Arak indungna Ektasi bin Ganja maksudna Mirasantika teh adalah minum-minuman keras dan narkotika lain Mirasantika janda baheno anu super goyang gak mau pulang maunya digoyang di zaman now ieu anak mudana geus loba resep kana narkoba resep kana arak resep kana mabuk-mabukan sehingga unggal peuting pagaweana nganyekek botol bir lalaki jeung awewe bergaul secara bebas joget-joget sambil mabuk-mabukan Allah subhanahu wa ta'ala ngalaknat ka jalma nu sok minum arak lamun jalma geus dilaknat ku Allah bakal jauh jeung rahmat Allah bakal jauh jeung ridona Allah kecuali eta jalma tobat jeung moal migawe mabuk-mabukan insyaallah bakal dihampura jeung deui lamun urang ningali anak muda zaman ayeuna geus loba terjerumus kana mabuk-mabukan teu saeutik jalma maot keur kikituan maot keur mabuk-mabukan nepikeun maot lagi maot teu mawa iman naudzubillahi min mentakna para
rek di kampung, rek di kota, miskin, kaya, tua, muda, laki-laki atau perempuan, andaikan kalian tahu arak teh biangna sumberna kagorengan. Anu mana dina hadis al-khamru umul khaba'ith faman saribah lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Ari arak teh biangna sumberna kagorengan, mangka saha-saha jalma anu minum arak mangka moal ditarima ku Allah salatna eta jalma 40 poe. Saking ku rugi-rugina jalma anu minum arak. Padahal naon coba manfaatna arak anu aya ngarusak kana akal urang, ngarusak kana fisik urang, ngancurkeun kana akal urang. Jeung duit dibalikeun kana arak, duitna moal manfaat. Khususnya kade bagi anak-anak muda anu bakal jadi calon-calon penerus bangsa dan agama. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi masa sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Baik atau buruk bangsa ke depan tergantung dari anak-anak mudana. Lamun anak-anak mudana baik taat patuh, insya Allah Indonesia bakal baik. Jeung agama bakal dipegang ku jalma-jalma anu baik. Tapi sabalikna lamun anak-anak mudana rusak, anak-anak mudana narkoba, anak-anak mudana berzina, maka Indonesia bakal rusak jeung agama bakal dipegang ku jalma-jalma anu rusak. Maka hancurlah bangsa ini. Oleh sebab itu hai urang sadayana, jauhi narkoba, jauhi arak, karena narkoba itu singkatan dari negara akan rusak kalau orang bejat akhlaknya. Daripada narkoba mending makan AO saja. AO teh singkatan angen oncom. Tah angen oncom halal. Ugituna orang selaku generasi muda penerus bangsa entos sakuduna neruskan perjuangan nyata dengan diajar anu giat ngawujudkan cita-cita pikeun ngajadikeun bangsa Indonesia anu leuwih hade ajang kahareupna. Sebab budak ngora teh kudu boga cita-cita. Lamun budak ngora boga cita-cita anu alus bakal diluhurkeun pangkat derajatna. Bahkan saur Imam Syaifuddin dina kitab Imriti, Idzul fatah asbati qadiru fi wa kullu man lam yatakid lam yantafi. Idzul fatah kena ari budak ngora rufi bisa luhur pangkat derajatna teh asbati qadihi, ngitung-ngitung kumaha patekadanana, ngitung-ngitung kumaha cita-citana. Lamun patekadana alus, cita-citana alus, insya Allah bakal tercapai cita-citana. Sebab di mana kuat paniatan, insya Allah bakal terbuka. Seperti nu sakola cita-cita hayang jadi guru, hayang jadi dokter, hayang jadi polisi, hayang jadi tentara, terus anu masantren hayang jadi kiai, hayang jadi ulama, hayang jadi jalma anu mulia, hayang jadi jalma anu manfaat ilmuna, insya Allah bakal tercapai cita-citana. Sebab ngitung-ngitung kumaha patekadanana, ngitung-ngitung kumaha cita-citana. Wa kullu man lam yatakid lam yantafi. Wa kullu man jeung saha-saha jalma rek lalaki, rek awewe, rek kolot, rek budak, rek leutik, rek gede, lam yatakid teu boga patekadan, teu boga cita-cita, lam yantafi hirupna moal manfaat. Mentakna kade urang teh kudu boga patekadan anu luhur nyata boga cita-cita. Sebab jalma moal luhur martabatna lamun urang teu boga patekadan anu kuat nyata teu boga cita-cita. Mudah-mudahan urang sadayana anu kumpul di ieu tempat anu boga cita-cita masing-masing sing dikabul ku Allah, sing tercapai cita-citana. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kartos alhamdulillah eta alhamdulillah upami tos kahartos rupina sakitu tisim abdi. Hapunten teu tiasa panjang lebar deui kusabab anu panjang geus aya di lalaki, anu lebar geus aya di awewe. Lain teh hayang nyarita nu panjang-panjang kumargi awak geus hareudang tur bayang-yang. Anu mudah-mudahan sing aya manfaatna nyuhunkeun dihapunten bilih aya carita anu teu geunah didangu, bilih aya cariosan anu teu maranah dina mana neda dihapunten. Nu saena munggu dongkapna ti Allah, anu awana anu kalepatana munggu kahilapan sim abdi. Pekalongan Kota Batik alusna kabina-bina jenteng api leutik yang penting panjang anuna. Kalau maksudnya panjang napasna sok ngarasuai pileleyan sapunyiri pugak simpai paturi pasti panggang lain waktu patepang deui. Jamaah sadayana tolong dong angkat tangannya ke atas. Anu tidak angkatkan bau kelek ya. Entas sing luhur. Dadah. Ayo gang mau ngopi ila komitorik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.